Yilah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha riweuheun ku ari wali Allah cak zahir batinna henteu nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota ku ari manggeusing kolocor ka jero imah jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh ku ari manggeus hahalang jadi geus runtuh warimah tembok-tembok na teh jadi bedah wae disebut caah banjir caah jadi kuarimah banjir teh banjir maksiat aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV keneh di TV na ge nu joget nu nyanyi dan lain sebagainya la ilaha lamun tadi urang dibere penjelasan ku Gusti Allah tentang urusan-urusan perusakan melalui syirik jeung maksiat anu ngarusak di muka bumi ieu adalah persyirikan permaksiatan nuku Gusti Allah langsung diberi warning wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah sok ngarusak ulah rek ngarusak di muka bumi ieu sabada diberesan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu di zaman urang memeh urang memeh Kangjeng memeh na deui setiap Allah deuk ngajelaskeun tentang kaislahan maka Allah selalu nurunkeun rasul-rasulna setelah Kangjeng Nabi teu aya Allah tetap ngutus utusanana dudu sok disebut para kakasih Allah yakni wali-wali Allah anu geus teu boga kasieun jeung kaprihatin la khaufun alaihim wala hum yahzanun sebab geus teu hayang di alam geus teu benci dicaci maki nya nama berprinsip aing namah jageus wawuh jeung Allah ngan deudeuh jeung nyaah diparentah ku Gusti Allah titah nyampikeun amanah ka para umat-umat sakali haram dibejakeun haram deuk didenge deuk henteu deuk dipake deuk henteu sakali wajib tetep wajib deuk didenge deuk henteu diaromongkeun los dicaci elos dimaki elos dipake kakeheul ku bangsana ge para ustad jeung kiai teu ieung-ieung sebabnya nama geus wawuheun jeung Allah etalah wali Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun ketika neuleuh kasyirikan ketika neuleuh kamaksiatan ieulah ngarasa terpanggil hatena lantaran ieu ditugaskeun ku Gusti Allah wali Allah titah ngabeberes makhluk yilah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha riweuheun ku ari wali Allah cak zahir batinna henteu nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota kuari manggeusing kolocor ka jero imah jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh kuari manggeus hahalang jadi geus runtuh kuari mah tembok-tembok na teh jadi bedah wae disebut caah banjir caah jadi kuari mah banjir teh banjir maksiat aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV keneh di TV na ge nu joget nu nyanyi dan lain sebagainya
atuh geus komo nu ngora cacak-cacak Ki Haji ge kos kitu keneh, kiai ge masih resep nonton bola keneh di televisi. Caah ieu mah geus. Komo di jero HP mati mimiti nu make kerudung datang ka nu teu make sempak aya kabeh. Caah atuh ieu mah geus. Budak-budak ngora endeu ka rumaha coba lantaran asalnya ho bae. Naonna kara? Asalnya ho naonna kara? Ngomong atuh si ayo coba. Masya Allah, iya geus. Kemudian baheula mah pamalingan teh kan masyarakat memaling teh kapan aya nagara mah eueuh dumusna maling ku ari mapan gedean keneh pamarentah nu maling batan masyarakat. Geus masyarakat teh jeung pamarentah ku ari mah saidirohi pada pamalingan kabeh. Caah kan ngaranna. Geus atuh waliullah teh terpanggil sabisa-bisanya na bae ku Gusti dititah. Sakitu teh masyaallah rempat. Ya Gusti Allah. Ari jelema anu maedakeun mangamangpaatkeun zahir mah sakadar kieu doang. Lamun aya jelema ieu jelema teh deuk dibunuh lantaran urang boga pencajeng boga kaleuwihan kakuatan pisahkeun sakadar sakitu. Lamun aya jelema ieu teh keur ngamuk ku urang teh boga kakuatan cekal ku urang sakadar sakitu. Jelema teu bisa ngojay diteuleum angkat ku urang sakadar sakitu. Pemikiran-pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu. Kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna, kumaha jelema supaya di persidanganna menang, sakadar sakitu zahir mah. Waliullah mah lain eta nu dipikiran teh sia mah deuk nyalametkeun di leungeun manusia, aing mah deuk nyalametkeun teh titaku Allah di leungeun setan. Kumaha ieu jelema keur diome ku setan, aing tugasna deuk nyalametkeun jelema di leungeun setan. Urang mah kuari baik masyarakat biasa atawa pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui. Tapi wali mah lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan. Ngus jelas keur judi diome ku setan, nu mabok diome ku setan, nu maling diome ku setan. Eta teh supaya kumaha disalametkeun termasuk kiai-kiai anu asup ka terjerumus kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun kumaha tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan. Berat nu mantak ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeuleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah. Carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan. Bener wali teh tugas ti Gusti Allah. Nu mantak wali mah tadina berangkat ngojay teh hanjat tina laut. Sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja. Sanggeusna kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan. Apan loba anu deuk ka dieu teh besi teh nyahoan jalan jung balik deui ka ditu. Tuduhkeun jalan-jalanna, tuduhkeun naik parahuna, tuduhkeun ngojaina ulah mikiran sia bae batur ge endeup loba anu deuk ka dieu. Kitulah wali Allah gambaranna cek Tuhan Abdul Qadir. Wali teh geus wauheun geus datang nya nama ka Allah. Cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan. Sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge, da teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu mah akur dan perputaran panon poe doang. Ketika panon poe di luhur kadeuleuk ku urang beurang, ketika panon poe di handap peuting. Geus daho maneh mah ka aing cak Allah. Ulah sia bae umat tuh nu endeu ka aing tuduhkeun ku sia. Oh gitu. Balik deui wali teh nu tadina sorangan teh ku ari mamagahan ngaji. Kuari mah dakwah lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus sama Gusti itu encan datang maksudna nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah jalain jang soranganan umat tuh mantak datang wali mah ka bangsa rangda-rangda tuh sia mah seuri bae
rangda kolot ieu mah. Tah eta datang ka kiai-kiai Golkar. Duh kiai, bener kiai teh nyai teh make dalil make tah, tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau. Geus teu bisa nyebut cau doang. Lalaunan kunan aya nu narima hidayah datang, aya nu teu narima malah keheul eueuh masalah. Diomongkeun ge eueuh masalah nya makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang. Sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah. Kitulah wali mah tilok marah. Matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah, teu lain wali teh moal lingi. Moal nyana moal marah kajen ku kumaha ge diaromongkeun ku kiai, ku ustad, ku jawara, ku saha. Ih, itu sabodo. Sebab naon nu mantak teu marah? Aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing. Ge goblok. Cak wali. Terus aing mah sakadar nuduhkeun. Hadu cara-cara nuduhkeunana nyana mah kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan. Tar mantak cek tuan saya, hei, sia lamun aing ngomong dengekeun, besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia. Sebab nu mantak wae nyarekan ka sia, sia mah carekaneun. Lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres, sebab hate sia mah teu asbatan batu. Dengekeun ku sia. Loba jelema nu akhirna dibuka-bukakeun nya namangan sakadar alat ieu. Jaatu anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitulah dek nyalametkeun ti leungeun setan. Anu tadi nanya keur diome-ome ku setan, keur dipermainkeun ku setan. Kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngridit. Yuh, teu eureun-eureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kekencengan teh jak kiai ge loba nu ngahalalkeun kredit. Urang milu bae kanu ngahalalkeun. Aju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun moal rame sia kajen gua kumaha ge. Sa sok manu ngaharamkeunna kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai. Dicarekan ku kiai deui. Diomongkeun ku kiai ulah sok nurutan moal beres jeung nurutan nyana mah. Geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta. Beki tambah karunya hayu terus nyana mangan sakadar ngarujaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mangan tugas doang. Kitulah para wali Allah mandek nyalametkeun di leungeun setan, dek nyalametkeun di leungeun iblis. Maka cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah, ya Rasulullah. Naon Ibnu Razin? Tuan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat. Sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui, sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masa. Abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh. Seri bae Kangjeng. Eta onom nu dikubur maka harti ya Rasulullah. Ai eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae. Ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana, tulangna di mana, dagingna di mana, eta kan dihudangkeun deui. Anu dicaplok ku buaya, anu dilegleg ku maung, anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang, anu dicacag-cacag di begal, dipiceun. Ieu suku nu sabelah ka anu, suku nu sabelah ka anu, ceulina di mana, naonna di mana. Tah, abdi mah ndek nanya teh ka Kangjeng teh katuan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah. Ya eta mah kos kitu mah. Cak Gusti Allah. Nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih. Wa huwa Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin. Sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal, angin kaler,
aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dina syara teh aya anu timbul na ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun di handap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkat na ku angin aya angin anu timbul na ti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler anu ti kidul nu ti kulon ti wetan mah ieulah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya komo keur ngaji mah haju tadi ngadah ruduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah aduh masya Allah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut mahal orang eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut masya Allah ngajual mobil tadi dari tumpakan lantarannya nanti bisa hitut asuplah ke rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut teman-teman besi hayang hitut kan oh masalah daripada kurang ayo dioperasi di situ ngan siap-siap baik mamang engke diukna teu boga batur siakuna memang bung diuk dini lah beda tambeuna kok balamun parawan hitut bae angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajeun mules beteung ulah hitut aya teh parawan jeung hayang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun aya hudang tetit ya Allah Masya Allah Masya Allah Gusti Allah Nailah angin nun niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin mah sapira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jaga-jagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh titana jagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel we malaikat Numantek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Neuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jeung neuleukeun bae ka tamu. Neuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Tekebal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, Tuhan, aya teh saha? Tadi tamu emang kunaon? Neuleukeun kula bae. Tuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan neuleukeun teu kicep-kicep ka kula emang saha? Tama malakal maut enteng biasa ngajawabna. Kang Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab malakal maut.
maot mah biasa sok nabu ka dieu. Ye. Kalau tuh neleukeun ka kula bae kunaon emang. Dideleukeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus darareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kuladit ku kuladi deuleukeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah. Malakal maut ge teu kahartieun. Geus kajian ku kumaha ge tetep kula mah deuk ngajagaan bae di ditu. Sesuai jeung perintah Allah. Dekaharti malakal maut aya kula mah deuk ngajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu. Geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh. Nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana. Prakata tamu teh ya Tuhan. Kula mah sieun jasa lantaran dideuleukeun bae. Pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin. Pangkirimkeun bae kula mah ka India ke ka mana cenah. Coba eta. Itu aya yang kitu mah. Langsung Kangjeng Nabi Sulaiman, "Ya Karubiyun, hei malaikat Karubiyun. Sebagai pewakil angin, ya ka dieu ya, coba pangmawakeun dieu ya, coba ka India ya." Trojol we angin datang ka dinya. Lep dibawa ku angin. Siot datang ka India pas di batu tadi. Tek. Nah, ini dia. Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teu kaharti ku urang mah kos kitulah Gusti Allah ketika urang deuk maot di Lampung kajen ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna deuk naon bah ka Lampung deuk naon henteu aing mah hayang ka Lampung jasa deuk naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau mah ambal aya di urang entah ini ada ka Lampung mah tuh bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae. Nah, sia. Ini tugas gua nih nyampe nih. Tuh, maha kawasa Allah. Mantap kula sieun-sieun. Aing cenah deuk ka Mekah sieun di kapalna masih paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun. Sieun jakna. Bejaan ku urang, ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh. Lo bajak jan nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku panyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiyun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu aja jelema nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagarieunan bebeja ka kiai lah teu terserah kiai bae cek nya mah aing pangeran meureun deuk dikumahakeun bae ieu garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna besi ku sadiwirid kaluar ke malaikat Karubiyun aya naon manggil-manggil kula payahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun beak ku angin loba kajadian ta kos kitu masyaallah nurut angin kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bae ge mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mahi sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun dijabah doa tuh eta mah sia teh jauh ka aing aing wali aing teh
wali diomong-omong. Wa huwallazi yursilur riyah. Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskeun di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati. Angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah. Anu dimaksud rahmat Allah teh hujan. Jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan, ternyata Allah teh ngutus angin heula. Ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan. Qiraatna aya dua, aya nu baca nusron aya busron. Namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator. Angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan, papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah. Anu di Bandung, anu di Banten, Jawa Tengah, anu Jawa Timur, eta teh ngaranna mutafarriqah nusroh. Lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan. Jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin. Jadi ieu mah angin teh angin rahmat. Masya Allah. Hatta idza aqallat sahaban siqala. Hingga angin teh mamawa sahaban siqalan mega anu loba, mega anu mendung nu pohara, mega di luhur hideung. Eta teh cai anu menang nyerot ti laut. Maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri. Kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah. Diserotlah cai laut ku angin, tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set. Blak. Geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah. Hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan. Kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa. Ya Gusti Allah, hei angin dorong ka Cikupa. Hei angin dorong ka Bogor. Hei angin eta mega dorong ka Jakarta. Dorong urang Jakarta geus kiceup. Ka mana aing ngilib ye? Gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah. Waduh aing teu ka mana ieu? Ai biasa nama mega teh didorong ku angin. Ieu mah mega didorong ku angin. Masyaallah, urang mah teu nya. Ieulah ayatna. Hatta idza qallat sahaban siqala. Sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba. Tergantung kumaha megana bae. Kumaha angina dititahna ku Gusti Allah. Sok cak Gusti Allah. Bawa ka Cikupa, bawa ka Bogor, bawa ka Jakarta, bawa ka Pandeglang. Kumaha perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok gara-gara turunkan. Suqana li baladim mayit. Kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega, ngahujankeun kana eta mega. Li baladim maitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah. Fa anzalna bihil ma'a, maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai.
hujan terus bae turun hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim mulai jarara di min kulli samarat jukut-jukut jarara dinuti dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sok geura ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqnahu li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah harum manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya acak Allah keuna dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba kurang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai heseueun lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa ayo SMS kurang mal bisa ka jadi hukum ge teh urusan Allah urang paling geus sakieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah. Biasana mah Oktober, November, Desember, Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu. Kunaon atuh? Maret, April, Mei kunaon aya hujan urusan Allah. Kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih? Ulah nanyakeun ka aing, ka ditu tanyakeun ka Allah. Aing mah teu wau jeung Allah, kapantogeun hulu sia ku aing sia. Lain wauhkeun jeung Allah. Sia na meureunanan mantak patani teh riweuheun. Iyalah urusan soal hujan, Masya Allah. Lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang, nyaritakeun di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, daerah subur. Nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain. Eta teh kota hujan. Nah, ieu kan geus biasa teu aneh deui. Kuari mah urang deuleu di daerah Serang, belah kulon, jalan cai eueuh, sawah Batela. Itu keneh Pandeglang ka belah ditu, pegunungan, jalan cai di mana aya teu aya, sawah mah tapi araraya laleutik. Urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha? Aya meureun 30 kotak mah di mana? Di Pandeglang, ulah kaget. Bu, cek urang 30 kotak, kamu tambah sugih jasa. Can pogo. 30 kotak, barang di dalam kotakan sameter persegi. Letik kotakan. Orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak, beuh lain lalagaan. Ngomong urang mana ya? Urang Karawang, boga cenah 30 kotak mah geus pahara tah. Wara geus tah lumayan geus. Geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan, berarti kan luas. 30.000, 3 hektar. Tapi lamun urang Pandeglang ngomong, ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha? 30 kotak. Ambo, ulah ka ambo. Ulah ka heulanan, deuleuh heula ka ditu barang di deuleuh. Ya Karim. Aduh, Masya Allah. Nah, iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai. Ieu keur carita di daerah urang.
lamun urang deuleu ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga, ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai jalan cai tak ada hujan. Bahkan di deuleu ku urang taneuhna semu putih. Yogyakarta ka ditu taneuhna teh semu aya lain pasir putih lempung cadas hese eta mah kos kitu mah asal geus garing-garingnyaan hese ngabelentang kumaha kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deuleu saputihna urang Jawa teu percaya aing malah antulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut. Lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi ka belah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wah harajasa Serang sakitu mah rada lumayan Pandeglang Rangkas Betung ka itu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana. Tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim ti Jawa Tengah Masya Allah jeruk ti Jawa Tengah kirim samangka ti Jawa Tengah kirim ti Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara jasubur ieu dek naon lain ngariweuh-riweuh je pokona pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu keur carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main ti zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak keur carita urang kenyataan di urang keur carita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur numboga perusahaan di Jerman mayoritas orang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah orang Jawa Barat ayalah orang Padang ayalah orang Sulawesi bandingkan jeung orang Jawa Tengah Jawa Timur moal meujeun jeung moal mah otakna luar biasa bantak kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge can aya presiden urang Serang can aya presiden urang Pangodokan jore amat presiden lahir di Pangodokan mal menang-menang gajen kumaha leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan jore asa tah mah ambo budak eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan Delan kemudian ka ditu naon deui teh eta nu juara jasa mah Kobet ya keur carita kasuburan ya keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat nu mantap terkenal jasa julukanana terkenal jasa di dejeun karikatur Jawa Barat di Belanda karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleuh karikaturna kumaha
make samping si korodong nyana aju diu nusa belah diangkat nusa belah ditindihan sasimbut ngarokok eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan Masya Allah ari urang Jawa Tengah karikatur teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna ditendin di dieu kieu bari mureleng nyana neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudag ge dipake belon teh mah nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mantak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ka Jakarta urang Bandung mah heheotan di sana tuit sia kunaon heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancepkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman Masya Allah tina subur teu daek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalaya teu malikir urang Arab kunaon teh senangna luar biasa geus dina senang mah tilok berhasil nu mantak baheula di zaman urang dahar hese pake hese rentul nu jara di kiai sebab masyarakat daerah kiai itu Jakarta daerah kiai Tangerang daerah kiai Serang daerah kiai Pandeglang megeus kobo lain daerah kiai deui tah mah pokona mah tah mah juragan kiai Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang becana kiai di Pandeglang mah nah kumaha teh masyarakat dahar hese nginum hese pake hese geus eueuh deui pagawean wirid lah ka Gusti Allah ibadah ngaji ibadah ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya diberelah subur pangrusakan geus teu pikiranna naon ku ari mah nu wirid nu hudang ti peuting anu geus eueuh bae geus wah ambalaya eta ku sabab naon subur baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai jara di wali lantaran nyanana di masjid bae kunaon emang kiai di masjid bae ka ieu mah geuning naon jadang deur eueuh huy eueuh ku ari mah pan melang urang nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon di imah aya kue di imah aya sangu bandeng ambalaya berkat-berkat mulut ge teu kadahar eta segala daging hayam daging macem-macem kue teh gitu mobil can ka urusan baheula pan boro-boro mobil sapeda ge hese jasa mantak geus bae betahan keneh di masjid mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali ku ari mana diangkat jadi wali tak ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah hei Ibnu Razin ulan pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat kadinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge ajo menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tuh maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat cek Gusti Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah
didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah Maha Kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara ditatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentukna kos caimani tidinya pansakal ardu barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos caimani tidinya lah bakal bareula sanggeusna bareula arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malaletek sakumaha kos toge culcal anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di magrib ku Gusti Allah Maha Kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek nah hiji deui atuh tatadinya dibeuleum cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteung buaya nu paeh di beuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun ku jararadi bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ku jadi kadzalika nukhrijul mauta itulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar kodina woi sanu ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarerengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat Yasin dibabaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang horenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimar qadina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ila hararudang ieu
ada iyalah hararudang iyalah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana am Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge bojah heueuh poho iyalah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus ya ngomong kaharti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia mah ge eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh bode 70 kilo baheula na saeutik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain kitu salah tah mah sia mah nu inget nu salah bae kan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samudaya aya deui peribahasa Sunda mah ambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajen teuing di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kitu kumaha ulah lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan eta pacikrak ngalawan merak masyaallah kemenuk merak teh aku kuncungan emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah cek urang Banten mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain merak mah tiba heula ge kuncungan asli berarti kuncungna sia bapak cikrak ulah dilawan waduh budak kadu ketemu kadu jeuh
eta pan eta kadu ketemu kadu eta sarua beuh budak pariuk manggih ka kepas loba tah di Sunda mah budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel eta peribahasa ulah kieu di mana sireum katincak ngegel beuh paeh sia mah teh nyaho peribahasa wal masalah tu gaya no masyaallah na ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi ditamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayembeng haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula kawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun cajadian nu tatadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka makos kitu mah masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa emak Kangjeng Nabi Isa mah aya emak bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua teh kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tah kos kitu urusan berabe eta mah nu jelas aya tapi pelakuna nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya arelingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tamah dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama atuh sanggeusna pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeusna pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu daek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeusna didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu ketika ditanya apa itu kunci surga wa ma huwa miftahul jannah ditanya ku si Ajid begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur datang ke Injil Taurat Injil Quran miftahul jannah la ilaha illallah
mantap urang ge osok Miftahul Jannah la ilaha illallah ondo tama salat henteu tama bang tama kipu doli tama gos kitu mah ya Allah ya Rabbi nyanya Miftahul Jannah la ilaha illallah coba gali ta la ilaha illallah iya mah pakai nong nang ning nong Miftahul Jannah hasil Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh tah mah kunci sorga udah sok ningong ningong kabeli kunci mobil gua nah eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Maka dengan demikian, terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sa gereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik asup Islam kabeh Syekh Aziz kaget engke kumaha lamun dipertanyakeun mentak kalaluar kabeh geus jadi muslim muslimah terus jana diondang asup Islam nya mun lain pangkat wali ieu mah cerita somprana moal bisa tah kabelah dieuna cek nyana tetap anda silakan masuk Islam tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai ketika keluar salim tetap dipakai. Di Amerika keluar tetap dipakai, ke jero dibuka sholat. Iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelma. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkar. Dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah pudoli mah ulah kapud. Geus maningan ka Cisupa bae ka Cikupa ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ke kelenteng khawatir kebalik lain mau berkat naon hioh deui aduh Masya Allah jadi geus kudu kelas nu mantap ketika Gus Dur baheula masuk gereja wow dikapir-kapir ku kabehan ceuk kok kitu amat sih teh jauheun sejarah para aulia Allah baheula Gus Dur mah dakwah teh di gereja Gus Dur masuk kelenteng Gus Dur masuk iya tuh geus teu roba-roba cai laut dikamamatakeun ge asin bae campurkeun jeung cai darat moal ngahiji cai laut bae emas tetep bae emas emang roba atuh henteu sakali mas tolong iya teh lamun geus teu robah kitu silakeun namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun dianukeun tenang bae nyanana bendo atuh henteu sebab lah nyana geus nyahun ka Allah cuman sia disengerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah ngan aing deuk nuduh-nuduh sia buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita dina kitab Maimuniyah dijelaskeun tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah eta ciri ini kita Maimuniyah sanunitahan atuh jarah dari ka paharto mah dititahan ge urang embung ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ya dibere minyak dibere kecap dibere duit atau dicokot jarakna kan datang ke hadap doang ngonyeng balik isukna tahu isuk teh dibere tuh teh jarah nya ge teh Kiai boloon deh sarua datang ka kuari geus dipersiapkeun pertokoan dan lainna aya nu hayang jarah teu ketika datang ka ditu sekedar hayang nyaho doang anu maksud zarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah apa emang Soeharto jore wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah dititahan ge embung mah embung bae teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha ge nah dakwahkeun mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sompral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir
anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nurholis jadi abangan kos kitu jil. Jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku di ditu ku mertuana. Lantaran mertuana kiai gede. Dia lempengkeun teu daek lempeng, dilempengkeun teu daek lempeng, dilempengkeun teu daek sabodokeun. Masya Allah ta'ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ai endog jeung kotok heulaan mana. Aduh Abu Nawas sok aya bae. Heulaan endog ai endog mun mimitina di mana jeung mun kotok. Oh heulaan kotok ai kotok emang di keremana kusaha. Jiheunya eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki apa heulaan tangkal? Ye atuh heulaan siki, ai tangkal mimitina di mana? Oh, heulaan tangkal. Heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngerti tangkal? Eta sarua tah pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok? Sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal? Dibulak-balik seuri bae Abu Nawas mah. Ya bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos gitu. Eta pertanyaan wali, pertanyaan Abu Nawas. Heulaan endog apa heulaan kotok? Jawabanana harese lamun lain wali deui. Kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal? Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat. Kaula nurunkeun agung nurunkeun cai, kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal mingkul lis samarat buah bararuahan buah bartah. Heulaan mana tangkal jeung siki? Heulaan tangkal. Tangkal jadi emang di mana jadi siki? Waktu heulaan siki cakna. Tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Siti Jenar teh pan diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, "Hei, Siti Jenar, segera datang ke Demak." Teu aya Siti Jenar cak nyana nu aya mah Allah. Bapak ahli hakikat. "Hei, Allah datang atuh ka ditu ka Demak." Allah nu aya ge Siti Jenar. Sia cak wali teh, mah aya hese amat. Kakarak dipanggil, Jenar jeung Allah datang. Kakarak, inilah sosok Jenar dan Allah. Kurang lalu ceritakan riwayat Siti Jenar. Kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan. Eta kos karari itu nya mah. Emang rahasia kewalian naon? Rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong. Ih, mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang kumaha atuh sia mondok heula sakana tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing. Camat yang jadi wali nyi teh mah. Bupati yang jadi wali mantak ketika para penggede datang ka Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Amar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae bab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning. Coba cenah kiai jelaskeun atuh moal dijelaskeun ku aing bab siana teh mah rondok. Mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh tuh cenah kaburu payah tuh payah masalah emang sia mah paeheun ieu. Eta hese nah, iyalah pertanyaan Abu Nawas, wali Abu Nawas, heulaan siki apa heulaan tangkal. Moal dibejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali. Satu kesatuan. Jadilah mun jadi siki nu bener. Jadilah mun jadi tangkal jeung bener. Lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener. Kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji namanya endognya kotok eta-eta keneh. Lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang. Anu aya di dieu makan caralang kabeh. Jadi kotok-kotok nu bener. Eta bahasa wali tah kos kitu mah. Sing jadilah mun siki nu bener, mun tangkal nu bener, maka engke bakal jadi buah nu bener. Geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali. Kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna
sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Rahim Ansingkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rahim Ansingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teu daekeun ka dinya asuburna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana sararujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta ka Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emangnya ngaji atuh henteu nya ngahadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyeseuhkeun kebutuhan-kebutuhanna dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat di iluan di tukang doang kunaon tuh diutus ka ditu kembangkeun agama di ditu kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh ayo balik bisa ngaji mantak balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tah mah basa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararatang ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf Asingkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta set di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh akan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrag model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur brek berbas ka handap gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ku hari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jagong anting gede sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa aya masjid plek 700 meter pindah maha kawasa Allah apa masjidna ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui oh kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali oh pindah ternyata teh ya besi kaburu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah beja-bejanya bawa kula pindah ngobrol nyana kos urang bae kieu coba aya keneh hari gudang garap waduh manya wali nanyakeun rokok Sebentar kula kaget lamun aya hiji wali dara ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus usul lah dituturkeun
nyana bae bahasa nagejalain jara bahasa urang damang kumaha itu muhun tas mana ya mang tas ondangan manya wali ondangan ya tuh kan itu naik organ tunggal burung tahu tukang karung kos gitu mah ieu keur carita aulia Allah batur teu nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun indah tanyakeun coba ke ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nya geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili murid Abdul Rauf Asingkili ai Abdul Rauf Asingkili urang mana urang Timur Tengah tetep jangan mah habaib murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi di Banjarmasin di Padang murid Syekh Abdul Rauf Asingkili baca coba ge kurang kitabna Masya Allah gitulah mencerita tentang pertorikohan jadi lamun ahli torikoh keur nyarita nyana boga sejarah nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Rauf hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajanna mah pan handa di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf leungit deui kitu kene Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah pindah 700 meter urang teh tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan maju teu dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahas lah anul sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeun anak kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu kos itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah eta na yela dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun bejakeun ka maha kawasaan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh teh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana humak mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh di hujanan jara di urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian Masya Allah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah ko tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam